Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajengkeun deui ngalogat sarah kitab Sulamut Taufik dina channel YouTube Abu Napisah. Wayakunu sareng kabuktosan naon mashul mahali ngusap tempat najisna eta bikoliin ku perkara anu ngudar anu nyabut li ainin najasati kana datna najis. Walau dahaban sanajan kabuktosan itu koli eta emas au pidotan atau perak wa khoroja sareng kaluar bidalika ku kecap koli naon nahwul fahmir rohmi saumpamana taneuh anu muruh puy waturobi tegesna taneuh al mutanasiri anu narima marurag itu turob wanahwul kosbi sareng saumpamana awi al amlasi anu lemes itu kosbi idalam yusakko di mana-mana teu dibelah itu kosbi tohirin tur anu suci khoroja kaluar bidalika tohirin tur anu suci itu koli khoroja kaluar bidalika ku kecap tohir naon al ba'ru tai garing wal hajaru sareng batu al mutanajisu anu narima kanajisan itu hajar jamidun tur anu teas itu koli khoroja kaluar bidalika ku itu jamid non al ma'i'u anu ancur kama ilwirdi saperti kencai kembang aros wal kholi sareng cuka goeri muhtaromin anu teu dimuliakeun ku syara ay goeri muaddomin tegesna anu teu dimuliakeun khoroja kaluar bihi ku kecap goeri muhtaromin naon al muhtaromu anu dimuliakeun ku syara kamat umin sapertikeun kadaharan lana milik abdi sadaya au lana atawa milikna abdi sadaya walil bahaimi sareng milikna bahaim sato sawaun eta sarua bae au lil jinni atau kadaharan jin kal udmi sapertikeun tulang wa hurmatul istinjai sareng ari haramna susuci bil mat umi ku kadaharan lana milik abdi sadaya walil bahaimi sareng milikna sato eta sawaun sarua bae i'tamada tatagenan ha kana itu hurmatul istinja saha Syekhul Islam wal khotib syarbeni sareng Syekh Khotib Asyarbeni wal jamali romli sareng Syekh Jamalu Romli wa kada sareng eta nya kitu sapertikeun Syekh Jamal Romli Ibnu Hajar ari Ibnu Hajar pisar Hayil Imdadi dina sarah 2 al Imdad wal Ibabi sareng kitab al Ibab qala ngadauhu kana itu kaul saha al Kurdi Imam Kurdi wa minal muhtaromi sareng eta tetep tina anu dimuliakeun ku syara kutubul ilmi ari pirang-pirang kitab ilmu asyar'i anu bangsa sara wa ma sareng kitab yuntapau anu dialap mangpaat naon bihi itu ma fihi dina itu ilmu kal hadisi sapertikeun hadis wal fikhi sareng ilmu fikih wa nahwi sareng ilmu nahwu wal hisabi sareng ilmu hisab wa tobi sareng ilmu dokter wal arudi sareng ilmu arud afada maedahkeun hukana itu kawal saha al Bajuri Imam Bajuri qala ngadausa Ibnu Hajar fil Imdadi dina kitab al Imdad waladi kana lapad waladi sareng ari kawal ya daharu anu dhohir itu ladi eta annal muroda sanyana nu dimaksud bigoeril muhtaromi ku salianti anu dimuliakeun huna di dieu eta goerul harobi lianti kafir harobi wal murtadi sareng jalma anu murtad wa in zaza sanajan menang non qatluhu ngabunuhna itu harobi haka ngahikayatkeun dalika kana itu kaul saha al Kurdi Imam Kurdi waya kunu sareng kabuktosan naon arotbu anu basehna
al khoriju anu kaluar itu rotbu minas sabilaini tina palawangan dua eta kainan anu tetep min guerin tikolin bari teu narima pindah an mahalihi tina tempatna itu khorij aladi anu istakoro tetep itu ladi pihi dina itu mahal indal khuruji dina nalika kaluar wa qabla japapin sareng dina samemeh garing na najis alal mahali anu tetep dina tempatna biayan kila ku secara mindahkeun hu kana itu khorij non al hajaru batu wa hasilu masareng ari kasimpulanana perkara dzakaro anu nyaritakeun hukana itu masal musonib eta samaniyatu surutin 8 pirang-pirang syarat isnani ari anu 2 eta bi'tibaril hajari kalawan ngitung-ngitung batu wa ijzaihi sareng pirang-pirang jujna itu hajar wa huma sareng ari itu isnani eta ayam saha kudu ngusap ieu jalma salah samarotin kalawan 3 pirang-pirang balikan wa ayan kia sareng kudu bersih naon al mahalu tempat najisna wa armaun sareng ari anu 4 eta bi tibari datil hajari tetep kalawan ngitung-ngitung datna batu wahya sareng ari itu datul hajar eta ayakuna kedah kabuktosan itu hajar eta kolian bisa nyabut tohiron tur nyucikeun jamidan tur anu teas goero muhtaromin tur anu teu dimuliakeun ku sara wa isnani sareng ari anu 2 eta bi tibaril mahali tetep ku ngitung-ngitung tempatna aladi anu yastanji susuci ieu jalma pihi dina itu ladi wa huma sareng ari itu isnani eta allayakuna ulah kabuktosan naon arrotbu anu base al khoriju anu kaluar itu rotbu eta muntakilan pindah narima pindah wa alayajipa sareng henteu garing itu rotbu pain pakida mangkalamun sepi naon sartun syarat min hadihi suruti anu tetep tina ieu pirang-pirang syarat ta'ayyana mangka narima tangtu naon al istinja'u susuci bil ma'i ku cai hada ari ieu ta'ayyanal istinja'u bil ma'i eta indal iktisori dina nalika ngaungkulkeun alal hajari kana batu tanbihun ya juju menang naon takhirul istinja ngahirkeun susuci anil wudu'i tina wudu fil asohi cekaul asoheh bisartin kalawan syarat alla yamassa henteu ngusap ieu jalma sayaan kana perkara nakidon anu ngabatalkeun kana wudu wal abdolu sareng ari anu leuwih utama eta takdimuhu ngaheulakeun itu istinja alal wudu'i manderikeun kana wudu iktidaan karena turut bi Rasulillahi kana pada melanana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walil huruji sareng karena kaluar minal khilafi tina ihtilafna ulama pa inna ba'dol ulama mangka sanya na sapalihna ulama eta istaroto nyaratkeun itu ba'dul ulama takdimahu kana ngaheulakeunana itu istinja wa amma ta'khiruhu sareng anapun ari ngahirkeunana itu istinja anit tayamumi jauh tina tayamum palaya juju mangka eta teu meunang itu takhir alal as-sohi numutkeun kaul soheh li anat tayammama karana sanyana tayamum eta maudu'uhu sasaranana itu tayamum eta istibahatu sholati nyuprih kamenangan salat walastibahata sareng teu meunang teu aya meunang salat eta maujud ma'a wujudin najasati sarta ayana najis wa yustasna sareng diiwal naon wudu daimil hadasi wudu na jalma anu langgeng hadas
li anahu karena sanyana itu daimul hadas eta katayamumi sapertikeun jalma anu tayamum apada maedah kendalika kana itu yustasna saha adzamiri Imam Adzamiri. Paslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji pima anu tetep ieu pasal buat mertelakeun dina perkara yujibu anu ngawajibkeun itu ma'al gusla kana adus wapi purudihi sareng dina pirang-pirang parduna itu guslu wa min suruti sholati sareng eta tetep tina pirang-pirang syaratna salat. At-toharotu ari suci minal hadasil akbari tina hadas gede aili ajlihi tegesna karena arah-arah itu hadas akbar liqauli sallallahu alaihi wasallam layak balullahu sholatan bila tohurin layak balu salalawasna mual narima saha Allahu Gusti Allah sholatan kana sholat bila tohurin kalawan teu suci rawa ngariwayatkeun hukana itu hadis saha Muslimun Imam Muslim. Wahwa sareng ari itu toharoh ait toharotu tegesna suci li ajli hadasil akbari karena arah-arah hadas gede eta al guslu adus. Wala disareng ari anu yujibu anu ngawajibkeun itu ladihu kana itu guslu ayil guslu tegesna adus eta khamsatu asya aya 5 pirang-pirang perkara. Khurujul mani tegesna kahiji kaluar cai mani manil insani tegesna cai mani na manusa nafsihi tegesna dirina itu insan ila khorijil hasapati nepi ka luareun hasapah pirojuli halna dilalaki wa ila dzohiril parji sareng kaluar kana luareun parji pil bikri halna tetep di parawan wa ila mahalin sareng kaluar kana tempat yajibu anu wajib naon gosluhu ngumbahna itu mahal pil istinjai dina susuci pisae bihalna diranda walau kotrotan sanajan kabuktosan itu mani eta sakecelak walau ala launidami sanajan kabuktosan itu mani eta netepan rupa getih piak dotin dina waktu nyaring au manamin atau waktu sare bijimain kujima au goerihi atau kulian tijima liqauli sallallahu alaihi wasallam innamal ma'u minal ma'i pastina ari adus eta tetep tina bijil mani rawa ngariwayatkeun hukana itu hadis sa Muslimun Imam Muslim wa goerihi sareng lianti itu Muslim. Walau istadkholat sareng lamun ngasupkeun ieu mar'ah manian kana cai mani suma khoroja tuluy kaluar ieu mani fala syai'a mangka teu wajib naon-naon eta maujud ala sohihi ceuk kaul sohe walau ahassa sareng lamun ngarasa saha ar-rajulu lalaki binti qalil mani kana narima pindahna cai mani fala gusla mangka teu wajib adus eta maujud hatta yatahaqqaqo nepi ka narima nyata naon khurujuhu kaluarna itu mani hilapan halna nyulayaan li Ahmad ka Imam Ahmad walau kharaja sareng lamun kaluar naon almaniu cai mani ba'da anig tasala dina sabada gawe adus ieu jalma lajima mangka mistihu kayu jalma naon i'adatul gusli ngabalikan deui adus hilapan halna nyulayaan limalikin ka Imam Malik afada maedahkeun dalika kana itu kaul walau khoroja almaniu bada anik tasala saha Adzamiri Imam Adzamiri wal jima'u wallahu a'lam bishawab.